Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam didoakeun cing laluna hutang-hutangna. Anu amina tarik berarti garede sorana. Aya anu jomblo henteu? Allahu Akbar. Nu jomblo cing gaduh kabogoh. Anu amin berarti teu payu. Nu hoyong nikah cing enggal nikah. Nu tos nikah cing nikah deui. Cing bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqulu ba'da hamdidil jalali muzalliyan ala nabiyyi wal ali. Alhamdulillahilladzi qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul ghailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah sadaqul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasranihi ayumajisanihi. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Anu ku pribados dipi hormat oge ku Allah dimuliakeun. Amin. Karesana sahibul hajat keluarga besar Bapak Jaja kali istri beserta keluarga nusanesna mugia aranjeuna cing daramang lahir batina, cing paranjang yuswana, cing barokah rumah tanggana, cing baragja dunya baragja akhiratna. Terkhusus keluarga besar Raja Linting, mudah-mudahan cing tambah sukses, tambah maju, tambah berkah dan membawa keberkahan. Para kiai, para ajengan, para ustad, para alimil ulama alladzi lam yudhkar ismuhu hafizahullahu ta'ala wal karami. Doakeun guru-guru urang sadayana cing daramang paranjang yuswana. Aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat sepuh kesepuhan anu araya di sabundereun ieu daerah kum sadayana warga wargi kampung desa kecamatan Kabupaten Sumedang. Kumaha dararamang sadayana
Alhamdulillahirabbil. Walaupun kita sering bertemu, semoga tidak ada rasa jemu antara dirimu dan diriku. Melainkan ada rasa rindu yang terpatri dalam relung kalbu antara kamu dan aku. Amin atau lain well. Halo. Siap urang ngaos. Tos dai engke aya Ustad Nana. Ustad Nana insyaallah dongkapna engke jam 3:30. Pokona mah anjeunna nembe nga-WA OTW. Oh tungguan weh. Kela saacan ngaji rek nanya heula, ieu jamaah rek ningali dai nanangna rek ningali Ustad Nana. Geus salah da tujuanana oge. Tujuan ka dieu teh hiji arek ngaj. Heup eta. Entong tujuan rek ningali dai, rek ningali ustadna nadaang rek ya bentuk nama. Naon sababna? Sabab lamun ngaji ningali nu ngajina bilih engke nalika urang geus papangi jeung jelemana. Oh iya geuningan Ustad Nana teh. Oh iya dai teh. Tungtung nama pas pisan papangi jeung anu ngajina nu teu dipikeresep ku urang, tungtung nama embung ngaji. Da ngajina teh hayang jeung Ustad Nana. Aya nu kitu. Heueuh urang. Bu, kacontohan. Coba abdi rek naros. Ari di dieu aya pangaosan rutinan. Sok seueurna siga kieu tara. Tah iya contona teh kieu. Ari ustad jauh di daratangan, ari ustad deukeut di arantepkeun. Aya nu kitu? Heeh, iya contohnya. Berarti urang mah jamaah anu GR ku ustad jauh. Tong nyebut gelo aja. Jadi naon atuh cenah dai ari tujuan ngaji teh. Tujuan ngaji mah hayang ngalap barokah. Ari barokah teh ziyadatul khair wal manfaah, nambah-nambah kahadean jeung meunang manfaat. Ari ngaji mah boro-boro rek ningali nu ngajina, tujuan ngaji hayang bisa geus salah. Naon sababna? Lamun tujuan ngaji hayang bisa engke geus bisa embung kana ngaji. Mata hayang meunang kahadean we. Da ari ngaji mah boro-boro inditna can indit oge kakaraniat geus diganjar ku Allah. Alham komo ieu nu mere cai. Geus teu kaitung ganjaranana. Alham sok tingali heula atuh nu mere caina. Allahu Akbar kot kagembur gitu. Ya teh rek mere cai anu murah. Sok. Nuhun. Tuh tingalikeun. Naon eta jerona? Oh nenek. Susu. Alham. Berarti ieu arapal panitia kadai ieu da teh kurang giji. Matak mun aya ajengan kurang giji kudu dibere sumbangan susu mah perlu dikenyang. Hop balik deui ka mimiti aja lain nah cenah Kang Dai bet kudu nanya kitu sagala bisi salah niat engke bisi capek gawe teka tujuanana urang kade teh ngaji matak sinkronkeun antara mulut jeung hate teh urang hayang ngalap barokah ti ulama, ngalap barokah tina ilmu baginda Nabi, ngalap barokah dina silaturahmi. Maka lamun urang tujuanana ngalap barokah, insyaallah bukan hanya ganjaran, hampura dosa oge bakal dilungsurkeun ku Allah jang urang sadayana. Eta aya naon menira riweuh kitu nya? Cak Odah, Cak Popon duduk ya. Kamu tidak kebagian duduk. Kalau tidak kebagian duduk, sini duduk saja sama aku. Abi mah nya sok saredih ari ningali jamaah nu teu kabaragean dukna pangajian teh. Tingalikeun Allahu Akbar ting tempat anu heureun ting bujur nu gede. Sok merenahkeun heula, da kudu merenah. Ibu, insya Allah urang di dieu bakal menang ganjaran.
bakal menang hampura dosa di Allah. Sakala deui bujeng-bujeng angkatna sate acan angkat oge tos diganjar tos dihampura dosa ku Gusti. Man intaqala liyata'alamal ilman gufira lahu qabla ayatua. Cing saning jalma nu ngalengkakeun sampeana rek ka pangajian can ngalengkah tos beak sagala dosa dosana jeng jreng jreng jreng. Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Cing saning jalma nu kaluar ti bumina ngalalabring ka pangajian maka eta jalma sarua jeung jihad fisabilillah dugikeun ka balik deui ka imana masing-masing ka imana masing-masing ka imana kitu. Alhamdulillah. Jadi datang ka dieu urang menang ganjaran da can datang oge tos diampura dosa ku Gusti. Datang ka dieu urang teh jihad fisabilillah dugikeun ka urang uih deui ka bumina masing-masing. Matak nu ngaranna pangajian rek ajenganana nu jauh rek ajenganana nu deukeut rek ajenganana terkenal ataupun ajenganana teu terkenal inditan ka pangajian tong harare es meh loba doa na duit wae na pangajian mah loba doa aya duit mah cukup kudu ngayakeunana. Tah ieu nu ngayakeunana ieu mudah-mudahan duitna cing diganti ku Allah cing jadi tabungan di akhirat. Da ieu teh pasti make mayar dai jeung ustadna oge make amplop ya. Tapi demi Allah da imah teu beuki amplop nu penting mah ikhlasna. Da ngaji ka dieu teh hiji rek neangan amah. Tong kitu ya. Mata pajaja jeung keluarga didoakeun duit nu dikaluarkeun jang pangajian ayeuna cing dilipat gandakeun ku Allah jadi tabungan di akhirat. Nah, pasti itu duit itu seutik ce, da itu menang nyewa lain milik sorangan. Ieu tenda menang nyewa, panggung menang nyewa, sound system menang, dai jeung ustad nanana oge menang ngondang, menang nyewa. Emang kami cowok sewaan. Ayo sate acan urang ngaos urang shalawatan heula siap. Mudah-mudahan sholawat cing didugikeun ka baginda Nabiuna Muhammad. Urang cing kaloloberan syafaat mantena. Urang cing dianggeun umat mantena fi dunya wal akhirah. Khususna cing ngabarokahkeun ka murang kalih anu ulang tahun. Mudah-mudahan anjeunna cing panjang yuswana. Sehat lahir batina. Gede milikna tebi balaina salamat dunya akhiratna. Berguna bagi nusa bangsa jeung agamana. Tuturkeun sadayana. Assalamu alayka. Cing kompak. Astagfirullahaladzim. Moal balik. Maksudna teh tuturkeun. Maca salam ka nabina. Lain tuturut dai, tuturut mundi. Berarti dai teh astagfirullahaladzim. Sok sadayana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Tamprakeun pananganna. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayaji ratal alamin ya uhailal ju'i
Rasulullah Assalamu alayka ya Rasulullah Ya Rafi'ash syafi wal daraji ratal alamin ya uhailal judi wal karami kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad sadayana ya Rasulullah assalamu alayka ya Nabi Allah ya Rafiq assalamu alayka ya Habib Allah Salawat salam tetap padamu Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku Betapa hasrat ingin bertemu Kami semua selalu rindu Datanglah wahai sang kekasihku Hadirlah dalam mimpi indahku Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'ash syafi wal daraji Al-Fatayati ratal alamin Ya uhailal judi wal karami Dimanapun ada bayanganmu Kemanapun ada bayanganmu Di setiap waktuku ada bayangmu Ya Rasulullah Dimanapun ada bayanganmu Kemanapun ada bayanganmu Di setiap waktuku ada bayangmu Ya Habib Allah Ya Rasulullah Bersalawat sadayana orang Sukasari Ya Rafi'ash syafi wal daraji Al-Fatayati ratal alamin Ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik Man sallata alayya fa inna salatukum alayya wa inna maghfiratul lidunubikum. Cing sahaning jalma maca shalawat ka kanjeng Nabi, maka eta jalma bakal menang kahadian jeung menang ampura ti Allah Subhanahu wa taala. Matak di mana wae urang ayana, ka mana wae urang angkatna, naon wae nu ku urang dibidamel barengan ku sholawatan. Umbah wadah sholawatan, nyesebaju sholawatan, ngisikan beas
sholawatan, ngasuh budak, sholawatan, nyusuan budak, sholawatan, nyusuan bapana. Astagfirullahaladzim. Osok itu si bapana di susuan. Entong di susuan bapak nama kecuali bapana kurang gizi. Allahu Akbar. Salaki kurang gizi mah kudu dibere susuguhan. Susu wes eta mah. Budak anu kudu disusuan mah meh cisusu nu dikenyot ku eta budak barokah indungna bari sholawat. Sabab lamun indung nyusuan budak bari budakna di sholawatan maka cisusu nu dikenyot nate eta teh dibalas ku Allah 70 barokah. Eta teh kakara dikenyot ku budakna komo lamun ku astagfirullahaladzim ku budak nu lainna astagfirullahaladzim. Mata orang dia cing resep sholawatan. Sakala deui cing resep tong loba teuing dangdutan. Tong loba teuing lobakeunana urang mah lobana astagfirullahaladzim. Kitu udah. Si bapak kamananya kot kasasaleke kitu. Oh dagang cai. Doakeun isi bapak daganganna cing payu. Teu cukup ku amin beulian. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya sahibul hajat ngumpulkeun urang sadayana teh teu aya sanes pangdoakeun urang kalina. Anu danget ayeuna urang kalina teh nuju ulang ari ulang tahun teh tahun kelahiran anu berulang. Lamun ulang tahun berarti nambah usia ngurangan umur. Naon cenah ulang tahun teh? Nambah usia ngurangan ari usia dihitungna di mana ka mana dai? Usia mah dihitung nalika jelema lahir ka alam dunia. Dugikeun kayana eta jelema teh masih keneh hirup di alam dunia. Eta teh disebutna naon? Usia. Lamun umur hitunganana dimimiti eta jelema lahir ka alam dunia, dugikeun ka eta jelema ninggalkeun alam dunia. Eta hitungan umur. Matak lamun ibu jeung bapak ditanya ku batur, ibu ari usia sabaraha? Ingat-ingat usia ibu teh timimiti ibu lahir dugikeun kayana hirup di alam dunia. Lamun ibu ditanya ku batur, ari umur sabaraha ibu? Ah teuing da umur mah urusan Gusti. Halo? Araya kene? Umur jeung usia eta teh ibarat dua mata pisau yang tidak bisa terpisahkan. Umur jeung usia anu aya dina diri urang anu dibikeun ku Allah ka urang kumaha carana cing barokah. Kumaha carana cing usia cing barokah, umur cing barokah. Nu kumaha dai ari usia nu barokah? Usia nu barokah nya eta usia nu dipake ibadah. Ari umur nu barokah nu kumaha dai? Umur anu dipake ibadah. Da geuningan cek Sayyidina Ali khairun nas pang alus-alusna jelema teh mantola umruhu eta jalma teh panjang umurna wa hasuna amaluhu alus jeung loba amalna wa sarunas jeung pang celaka-celakana jelema eta mantola umruhu jalma teh panjang umurna wa saa amaluhu tapi saeutik amalna. Matak lamun urang hayang jadi jalma nu beruntung maka sesa umur urang pake ibadah. Pakai naon cenah Bu? Pakai ibadah. Dah hirup teh sementara, akhirat salilana. Dah hirup di alam dunia mah pang sakedeungna meureunnan kakara borojo. Panglilana meureun 100 sampaikeun ka 120 tahun meureunna. Da urang teh akhir perjalanan hirup mah naon? Maut, betul? Coba abdi rek naros, ibu, ari ibu sieun teu ku maut. Nah buat kerusian da bakal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Duh kudu dipikasieun malain maut urang.
tapi nalika urang maut teu mawa iman Islam. Maka Allah pepeujeuk ka urang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kade aranjeun kabeh tong maraot dina kaayaan teu mawa iman jeung Islam. Kade sesa umur teh pake ibadah. Da loba aya nu maot teh ngadadak teu mere nyaho, betul? Bahkan aya nama nu ngora oge loba nu maot teh bari nonggeng. Halo? Aya di dieu nu maot bari nonggeng tuh. Heuh maot ngadadak ecuk. Ecuk. Ari urang teh bakal orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Pan kitu. Tukang judi modar saya mah. Tukang judi, tukang mabok, tukang ceramah pupus. Entong modar atuh ka tukang ceramah. Pak RW aya keneh. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu ngaranna umur eueuh nu nyaho kecuali Gusti matak siapkeun diri urang. Tong sampaikan ka urang ayeuna terlena dengan urusan dunia, lupa urusan akhirat, sibuk nguruskeun harta, hari ibadah tara. Padahal dunia teh kudu dijadikeun sebagai tempat beramal, sabab akhirat tempat pembalasan. Setiap anu ku urang dilakonan di alam dunia, ku Allah bakal ditanya pertanggungjawabanana. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke di akhirat mulut bakal dikunci, tangan nyarita, sampean bersaksi. Pandina laguna oge genre. Akan datang hari tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Lain dikeprokan mikir. Halo? Maka sibukkeun leungeun urang jang beramal soleh. Sibukkeun sampean urang jang ngalengkahkeun kana kahadean. Sibukkeun harta urang dipake kana kahadean. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeulem, ngahudangkeun kanu titajong, nyaangan kanu poek, nuduhkeun kanu linglung, ngabejaan kanu poho, menerkeun kanu salah. Awur duit nadi. Nah jadi karena nyawer. Kieu dari ngajin tukang morok manyara rambung. Jadi anggota tubuh urang teh sibuk dipake nulungan bara bere kabat. Tong cap jahe mere gehe. Bisi kaburu mah. Gitu. Halo? Hei. Terutama urang dina ngabangun rumah tangga ibu-ibu. Loba ladang amal jang ibu-ibu. Bisi salaki hese ibadah. Sok ku ibu teh bere muti sapi. Bisi salaki ngalalaurakeun kana salat. Waktuna salat sare wae buru-buru ku ibu teh dibantuan hudangkeun. Tuh data areling salaki sare wae na waktuna salat teh di banjur si eta mah. Dibantuan hudangkeun diletak dahdirna. Lamun teu diletak dielap da geuleuh. Diusap pipina, bapak salat heula Pak, mumpung dibere umur keneh ku Allah. Lamun pipina diusap teu hudang wae dadana nu usap. Pak udang, Pak salat heula.
Amun dadana diusap teh hudang wae, patuanganana usap Pak, salat Pak. Amun patuanganana diusap teh hudang wae, sukuna usap. Hayang usap nu mana? Pasti hayang usap tengahna sia eta mah. Tong diusap tengahna. Dalam nu diusap tengahna lain si bapak nu hudang tapi adina nu sukuna usap. Lamun diusap kene sukuna teh hudang wae dina waktuna salat hareosan ceulina innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabab salaki anu hese ibadah dina waktuna ibadah ngadon sare eta teh ciri salaki anu parah. Eta mah da kitu. Manfaatkeun umur urang teh pake ibadah. Terutama ibadah salat, da eta mah amalan anu kahid. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholati cek Nabi. Amalan pertama kali dihisab dari setiap hamba eta teh amalan salat. Fa in salahat qad aflaha wa anjaha. Amun salatna alus bari bener maka beruntung sukses jeung salamat eta jelema dunia akhiratna. Wa in fasadat wa qad khaba wa khasara. Tapi lamun salat teh bener maka cilaka jeung rugi eta jelema dunia akhiratna. Naudzubillahi min matak jelema salamet jeung cilakana di alam dunia kumaha salatna. Cintari kumaha matak waktuna salat cintari waktuna salat keur nonton TV na paehan keur ngadae ke radiona paehan keur ngasubudak-budakna ajak tong dipaehan atuh ece sakitu hese nyieuna si eta mah. Terutama kade wahai indung jeung baba perhatikeun barudak teh salatna tong sabekeun ka ariteun hirup hayang salamet di akhirat, ariteun hayang boga budak nu soleh, ari nitah salat tara ka budakna, boro-boro nitah da manehna oge tara. Aya kolot nu kitu. Di mana diukna? Tong sampaikan ka urang hayang boga budak salamet soleh jeung solehah ari urangna tara nitah ka budakna boro-boro nitah urangna oge tara. Naudzubillahi min kade. Allah berfirman wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hei indung bapak tong ngarantep ka barudak-barudak urang dina kaayaan lemah. Kalimat lemah di dieu dina tafsir Jalalain karangan Syekh Imam Ahmad Jalaluddin Al-Ma'ali sareng Asyuti kalimat lemah di dieu teh kade kolot tong ngantep ka budak dina kaayaan lemah akidah. Lemah naon cenah? Muatan akidah barudak urang teh ku salat supaya budak urang teh tepi ka Allah supaya hirup dunia akhiratna salamet. Tong sabekeun ka ayeuna giliran budak geus teu sesuai jeung harapan urang akhirna kecewe. Geus gede urang nyarekan eta budak. Da keur leutikna tara dititah salat. Urang kecewa geus budak gede. Dugikeun ka urang oge hilang ingatan. Hai di dinya meuni baong-baong teuing anak saha sih? Nyaho anak urang. Aya nu kitu? Tuh da aya wae atuh. Lamun urang hayang boga budak anu soleh, hayang salamat di dunia jeung di akhirat, sok ajarkeun budak teh salat. Ah cenah dai kurang kumaha nitah manitah, tapi anger we barudak ayeuna mah geuning di kuping ku ceulik atuh kaluarna ceulik kenca. Da barudak ayeuna mah bu teu cukup diomongan. Da lamun diomongan hungkul barudak ayeuna mah nganggap radio butut ka urang teh. Jadi kudu kumaha atuh ayeuna mamataan budak? Dicontohan sakali deui budak bakal ngikuti naon dilakukeun ku indung bapana. Tong ukur nitah kolotna kudu garetol kana salat. Amin atuh. Tapi insyaallah ieu mah kolot-kolot ahli salat sadayana. Oh ieu mah ibu-ibu anu sarolehah. Ieu mah calon bidadari surga. Turun di goa.
komo boga budak awew. Ade Pak Jaja. Ieu budak nu ulang tahun teh awewe. Nabi teh ngawanti-wanti ka awewe teh. Kade awewe teh kudu saralamet. Bahkan nu dititipkeun ku Nabi teh awewe. An-nisa ibadul bilad. Wanita adalah tiang punggung negara. Wanita adalah ujung tombak kemajuan negara. Wanita adalah ujung tombak kemajuan bangsa dan agama. Tanpa wanita dunia ini hampa. Tanpa wanita laki-laki kesepian. Betul tidak wanita? Aduh asa pangmunangkeun. Matakna wae lalaki jangan kau bermain dusta dengan wanita. Wanita bukan untuk didustai, wanita bukan untuk dibohongi, tapi wanita untuk disayangi dan dimengerti. Betul tidak wanita? Aduh. Meni asa pangmunangkeun. Emang nu sok ngabobodo teh lalaki unggul ka awewe, awewe ge sok ngabobodo ka lalaki. Wanita itu kadang bisa datang bulan, tapi dia juga bukan hanya bisa datang, tapi bisa menghilang dan meninggalkan. Sok ku abi rek dibuktikeun, ibu dibere sisihan kotor ku salaki, dina jero sakuna teh duitan 50.000. Ku ibu teh dibalanyakeun we, peke salaki nanyakeun, "Mama manggian duit 50.000 dina saku celana bapak kamari?" Jawabanana geuning eta ngabohong. Awewe dah. Awewe mah hurufna oge aya sabriji. A W. Aya sabriji huruf awewe. A W E. Naon teman? Geus tong dibahas. Auntah, awewe mah naon? Auntah teh naon? Boros. Allahu Akbar, nyamuli secara manual, nyamuli secara online cek eta mah. Paketnya geus lain ka hiji toko online, leuwih ti hiji. Allahu Akbar, COD-an ka Lazada, COD-an ka Shopee. Check out dina Tikotok. Awewe tanpa memikirkan kondisi keuangan salah. Aya nu kitu? Urang. Duit beak nganyuk ngahutang ka bank emok. Tanpa bebeja ka salak. Giliran mayar mah anger ku duit atuh tuh udah tebalik awewe mah. Mayar hutang ka bank emok ku salaki. Ku duit ari mayar hutang ka bank emok. Da moal daekeun bank emokna oge ku salaki urang. Mun salaki teh kasep imah hideung bari petot. Awewe mah kitu. Boros. W nu kadua aya huruf W, wanian. Wah, kalalaki pepelotot sosorongot. Mun geus molotot teh Gusti nu agung kalaluar sakabeh-kabehna. Bari buuk acak-acakan kutu murulu. Tali kutang pegat. Kelek bau bekok gede. Ciduh malah luncerat. Tutunjuk ka salaki teh, komo mun salakina teh boga duit. Ira hadirnya boga duitna. Jadinya mah rek duit rek beungeut garing sarua. Cing sadar atuh da pamajikan teh loba kabutuhan. Dialikeun beungeut di dieu garing da teu pangmelikeun bedak ku di dinya. Salaki teh bisa ngomongna curug pamajikanana asup kana liang irung salaki. Wanian awe aya mah kitu. Teu aya nu kitu di dieu teh aya. Teu aya. Teu aya nu ngaku. Aya huruf nu katilu E teh naon? Elodan. Harare. Aya nu kitu? Tuh da aya wae sia eta. Dititah ku salaki hararese. Lamun can aya duit mah moal ngalakukeun. Aya nu kitu. Tah eta teh pamajikan nu kudu dicekelan supaya teu ilit keur itu ka dieu. Nu paling cilaka nyaeta awewe anu dititah nitah deui. Mama pamawakeun kolor bapak rek salat, tuh cokot sorangan atau lombong. Salaki nyokot kolor na tolombong, habisan dipake salat gagaro da merang. Da tolombongna urut moe pare. Mata kade lamun dititah ku salaki teh tong hararese komo mun salaki rek salat asongkeun kok.
Tuluy aya huruf nu berikutna, aya huruf naon? A, W, E, W. Waduh. Awe mah gede bo. Bebejana arek ngaji padahal mah arek balan. Aya nu kitu? Amit. Gusti doaku. Bebejana mesen paket teh saprodak ieu mah Gusti leuwih ti 5 prodakna. Dugikeun ka paket teh datang teh tiap waktu atuh. Bari salaki mah bingung kumaha mayarna. Lain seuri cek mikir cek. Tong kitu wae da karunya salaki. Tingali duit salaki teh boga atanapi henteu. Katinggalina dina naon dina kopeana dengek atanapi henteu. Mun salaki kopeana dengek berarti keur teu boga duit cek. Tong wani-wani mesen paket mun salaki kopeana ada salaki abi mah pedit tai cenah mata geus saya mending COD-an bae antepkeun rek dibayar rek henteu antepkeun cenah mikir aya salaki nu pedit astagfirullahalazim tong kitu salaki teh kudu bager entong ped komunitas we geulis ka pamajikan ari pangbelikeun bedak tara mere baju henteu ngamodalan tara aya salaki nu kitu tah eta teh ciri salaki anu egois edan salaki nyebut edan gelo kada bapak-bapak tong perditnya da aya mah kerusum bapak-bapak teh meuni hitungan pisan ka pamajikan teh nya saking peditna nanda duit oge dina kok pan keur ngobrolkeun kopeana jadi kada kolot sapedit berita salaki moal mungkin nanda duit dina kolor sabab duitnya bakal merang eueuh jeung kabayang mun salaki neuneuh duitna kolor Allahu Akbar lebah budakna minta duit lain duit itu kacokot ibu bapak kaum muslimin huruf anu terakhir aya huruf epesan epes mer di papatahan ngadon ceuk aya nu kitu tuh da aya wae atuh kitu da awe mah pe omongeun wae cenah dai nya heuh da awe mah kitu di papatahan ceurik di papatah teu di papatahan ngalunya awewe eta da ku Allah diciptakeun tulang rusuk ari tulang rusuk teh bengkok matak awe mah kararieu tah matak ayana salaki teh supaya ngaluruskeun eta awewe nu bengkok dina ngaluruskeun tong kasar-kasar da tulang rusuk teh tulang anu paling halus matak lalaki ka awewe kudu halus-halus da awewe mah makhluk berarti abdi teh ngaji di hadapan makhluk berarti ieu teh nu ulang tahun oge makhluk da awewe da ieu mah nu di panggung makhluk kasar kunta kuntuma kuntum kunti tah mak teh kunti mak makanya wahai laki-laki jangan kau kasari wanita ya kalau wanita menangis tong sabikeun ka dicarekan eukeur mah awewe teh ceurik sedih dicarekan ku lalakina ku salakina atuh beuki sedih oh da melongna oge atuh dai cenah kaluman bapak-bapak lalaki dengekeun wanita menangis bukan berarti dia bersedih wanita menangis dia butuh perhatian dan pelukan hangat dari suaminya betul tidak bu aduh asa pamunangkeun ari ceurik we mah kaluman we melongna oge coba huruf awewe teh nu kahiji naon auntah nu kadua wanian nu katilu elodan hararese nu kaopat wadul nu kalima epes maer ieu nu ulang tahun teh awewe mata kudu hati sahabat naros ka kanjeng Nabi wahai Nabiullah siapa orang tua yang akan masuk ke dalam surga orang tua yang punya anak perempuan siapa orang tua yang akan masuk neraka orang tua yang akan
masuk neraka adalah orang tua yang punya anak perempuan. Sahabat ngerung, ya Rasul, maksudna kumaha? Orang tua bakal asup ka surga. Lamun eta orang tua nu boga anak awewe bisa ngajadikeun budak awewena solehah. Orang tua asup ka neraka. Di mana eta orang tua teu bisa ngajadikeun budak awewena jadi budak awewe solehah. Mata kade prestasi orang tua dina kahirupan di alam dunia lain ditingali kulobana harta, lain ditingali kuluhurna jabatan, tapi suksesna jeung prestasina orang tua nalika eta orang tua boga budak nu soleh jeung solehah. Matak jadikeun barudak teh soleh solehah. Amin atuh Bu. Ibu hoyong teh boga budak nu soleh solehah. Ari ibuna soleh tuh. Nyebut soleh rumah saya salah, nyebut salah sakapung soleh. Jadi we solah. Kade soleh jeung solehana budak teh kumaha soleh solehana indung bapana. Buah mah moal jauh ragrag tina tangkalna. Kalakuan jeung ibadahna budak moal jauh tina kalakuan jeung ibadah kolotna. Mata kolot teh kudu jadi uswah, kudu jadi toladan jeung barudak-barudakna. Sok kumaha carana urang boga budak nu soleh ti mimiti nyieuna cing tartib tong rurusuhan. Rek nyieun budak teh maca sholawat heula, salat heula, maca Al-Qur'an heula. Maca surat Yasin, surat Maryam, surat Yusuf, surat Luqman. Tuh, dah saya teh mah kitu ngajawabna teh. Kaburu tunduh. Cing talartib ari rek nyieun budak teh. Cuma masuk ke kamar tulakan pantau pareman lampu atau budak teblak bagi dong. Tuluy keur hamil lobakeun sodakoh terutama ka ustad. Da ustad teh butuh dukungan. Duit mah pasti butuh da ngaranna ge ustad. Pan ustad teh singkatan ustad usaha tara anak deres. Da ustad mah duitna di ATM artos tinu maot. Mata ustad mah nguping nu maot teh atoh. Sabab bakal menang duit. Mata orang dia mun hoyong mere duit ka ustad, orang dia kudu loba anu mere anu mah. Bere ustad teh. Sabab ustad teh berehan. Komo nu hamil lobakeun mere ka ustad. Pangarsa abdi nuju ka kandungan bil barakah ieu murang kali cing sehat bari salamet anu lahirna nu ngalahirkeunana. Ieu pangarsa kanggo pangarsa. Itu keur hamil teh. Amin atuh. Keur hamil tong loba ngomongkeun batur. Keur hamil ningali nu gendut, ulu eta dereum ngaliwat, entong. Ningali nu hidung, ulu eta bujur katel ngaliwat, entong. Pamali disebut eta. Matak cengkolot baheula mun keur hamil tong sacarios-cariosna. Kudu loba amit. Komo geus karasa 8 bulan. Nya keur pembukaan hiji pembukaan 2 lobakeun salamun qaula mi rabbil rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Palabah dibawa ka puskesmas. Tuluy urang teh ngadangukeun careosan bidan. Rek naon ngadangkap ece? Ngadangukeun heula careosan bidan. Tuluy geus pembukaan 5, pembukaan 6 urang teh naik kana ranjang. Tuluy pembukaan 7 baru urang ngadangu kedeula careosan salaki teh ka ngadangkap. Kumaha ieu teh? Kana oge pembukaan 7. Pembukaan 8, pembukaan 8. Pembukaan 10 tuluy ngaheuj. Keur ngaheujeun cing areling Allahu Akbar. Lain ngaheujeun teh teu pararugu ngomong teh. Wow. Bari nyekek salaki. Budak lahir salaki paeh kan riweuh. Cing areling Allahu Akbar. Gitu. Bidan oge tong rariweuh ari keur ngabantuan ngalahirkeun teh. Paraji tah bisa aya keneh di dieu paraji. Cing areling ka Allah supaya budakna soleh teh. Bantuan eta nu ngalahirkeun teh ku kalimat thayyibah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sok ngarehab ibu heujeunkeun takbir. Itu paraji teh. Ya mah Allah ibu sok burukeun.
Hejenkeun ibukna geus tingali. Bukna ge meuni gomplok sok hejenkeun. Ibukna meuni hideung. Ieu mah lain budak atuh geuningan. Ibu bapak kaum muslimin. Mata keur ngalairkeun teh cing areling. Da barudak urang teh kaluar dina lingkungan rahim urang. Mata kumaha carana urang boga budak nu saleh. Lain hoy. Tong sabekeun ka teu areling. Urang teh kudu loba eling. Halo? Araya kene? Mudah-mudahan barudak urang macing saroleh saroleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun. Tuh sajam. Alah. Sajam deui sia. 2 jam deui. 3 jam deui. Ayo Ustaz dina iraha naik na atuh. Masih semangat. Tepuk semangat. Saya tepuk semangat kan tepuk pramuka saya. Tepuk semangat atau emang telah lulus di Pak Udam bawa. Tepuk semangat. Tuh, tinggali. Walaupun geus nini oke semangat. Gitu eta. Biasa pangeus, biasa nganterkeun inju ka Pak Ud. Orang ayeuna mah nini teh geuningan lalayo teh. Ojong incu teh. Bahkan anu mah sakelas di TK oge. Da indung bapana mah kan gawe nu nganterkeun ka sakolana mah da aki jeung ninina. Nyaranyi eta teh balonku ada 5. Palebah balon hijau meledak, incu nu atoh nini nu sakarat. Ibu bapak muslim. Lanjut. Nu kadua tinggal sadayana. Budak salianti tong diantep dina lemah akidah. Ajarkan budak teh salat, lobakeun cenah eling ka Allah. Nu kadua ibu bapak perhatikeun barudak teh akhlak-akhlakna. Tingali barudak akhlakna. Allahu Akbar Karim. Kadang barudak ayeuna sudah kehilangan identitasna sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakna jauh tina akhlak baginda Nabi. Manehanana geus kabawa arus globalisasi. Ngeus kajebak westernisasi. Tingalikeun mere cai deui sagede kieu. Nitah ngaji nitah kembung atuh teh. Barudak ayeuna kajebak ku budaya-budaya barat. Bahkan cek orang dia mah geuningan aya sloganana buuk di bereuman, beungeut di bodasan, ari beuheung. Irung di piercing, otak miring, ceuli ditinik, calana dibalik. Loket di rantean, modal di tengah kebon. Aya nu kajebak ku bobogohan. Pandang-pandangan, pegang-pegangan, peluk-pelukan akhirnya ngapa-ngapa. Tulu es cendol di kalapaan, beung aja nol, Allah Bapak. Bahkan barudak ayeuna kajebak ku narkoba. Allahu Akbar Karim. Akhirnya sekolahnya tidak lulus. Harapannya menjadi pupus. Wajahnya tidak mulus. Rambutnya kayak pohon kaktus. Kalau bicara suka jayus. Cascis cus. Keluar rumah berjalan kagak becus. Akhirnya tertabrak bus. Saha anu kecewa. Anger indung bab. Mata kadek bu. Perhatikan barudak akhlak-akhlaknya. Urang gurunya jeung saha budak urang teh gaulna. Ka mana budak teh gaulna? Tong sabekeun ka urang nu jadi kolot. Memberikan kepercayaan 100% begitu saja. Urang boga kewajiban nalingakeun ka barudak urang. Da urang teh bakal ditanya ku Allah di akhirat tentang barudak urang hirupna di alam dunia. Tentang ibadah barudak urang nalika hirup di alam dunia. Tong sabekeun ka acuh ta acuh. Tong sabeikeun ka urang teh teu hayang nyaho. Lamun budak gaulna di tempat nu alus, dukung, doakeun ku urang nu jadi kolotna. Lamun barudak urang gaul jeung jalma nu saroleh, dukung, doakeun barudak urang. Tapi lamun barudak urang gaulna di tempat nu salah,
gaul jeung jelema-jelema nu salah carek tong diantep ke insya Bu mana suara ibu-ibu ibu sieun teh ningali kalakuan barudak ayeuna sieun bukan hanya tingkah lakuna ucap lampahna oge geuning Allahu Akbar nah barudak urang bet bisa siga kitu kadang barudak urang teh Bu ningali urang eta teh kade nah barudak urang bet kasar nyariosna kadang ningali inung bapana ngupingkeun inung bapana cariosanana osok kasar barudak urang sok pasea wae da kolotna oge sok pasea aya nu kitu tuh da aya wae kade tong pasea di hareupeun budak dugikeun ka budak jadi penonton Allahu Akbar apa yang mereka lihat ku barudak ayeuna dilakukeun apa yang mereka dengar ku barudak ayeuna direkam mata kade ibu bapak kaum muslimin tong sacarios-cariosna bisi naon bisi barudak teh nurutan cariosan urang coba ibu araya ibu osok nyarekan caroge Allahu Akbar atak salaki loba nu baregang geuningannya karo ranggiji da dicararekan wae ku pamajikan teh mana barudak ari kamu keur naon atuh eta teh ya tadi ieu teh budak teh ulin di dieu anak saya kamu bet ulin di dinya kumaha lamun ieu panggung ngagubrak puluh kamu beye sih budak anak saya teh teh bae antepkeun oh anak ustad oh itu udah anak ustad mah pi omongeun wae ibu araya kene karek tipe mana bete ngaji teh tong pasea di hareupeun komo mun pamajikan nyarekan wae salah sajabina eta teh dicontohan ku budak eta teh doraka jeung pamajikan mah sia pamajikan nu asup ka neraka teh aya 3 hiji anu teu sopan ka salaki hartina teh anu sok nyarekan wae tunjuk nu kadua nu tara ngagugu kana caritaan salaki nu katilu nu tara bebeja init-initan ka salaki sia aya nu kitu oh kabeh cenah da ieu eta aya di dieu sok nyarekan salaki nu teu sopan ka salaki aya di dieu teu ngagugu kana cariosan caroge aya di dieu tara bebeja init-initan ka salaki init-initan ka korsel Allahu Akbar ari make legging nu merecet ari bujur gede leggingna teh warna koneng gambar SpongeBob lempang digutak-gitak dah hayang katingali seksi lebah tarik teuing ngagitekna berewek soek amit-amit di tukang aya ustadnya ustad oge resep kana bubur astagfirullahaladzim tak eta teh dipelong ibu barudak mata kudu kumaha atuh kacaroge cing sopan dari mulai nyarios my darling honey bunny sweetie biarkan orang berkata apa tentang dirimu yang penting aku akan selalu cinta dan sayang padamu walaupun cek batur bapak teh hidung tapi di harapan mama memang bapak tapi bapak mah hidung ge hidung cikopi diical di parapatan hidung ge bapak mah hidung nyari ditinggal kokolebatan oh bapak gitu ibu osok itu kacaroge tuh datarat rek saropan kumaha barudak da urang mah tarang muji ka salaki bisa nangan ngahina bapak eta beungeut rek kitu wae da batur mah meuni karasep bari garagah nari bapak meuni wah pulunganeun Allahu Akbar panggil dengan panggilan yang terbaik mun bisa mah maraca puisi bapak jalan-jalan ke pasar membeli layang-layang cinta mamah tak akan pernah pudar kasih sayang mamah tak akan pernah hilang kitu osok tara sok bubar ayeuna kitu bubar pengajian ayeuna balik ka imah tepungan salaki oh bapak sakasep-kasepna dai jeung ustad nana moal ngelehkeun ka kasepan bapak oh bapak cek si bapakna mama balik ngaji jadi gelo tuluy pamajikan teh kudu ngagugu karena parentah caro tuluy kudu bebeja mun rek indit-indit itu
cokot leungeun salaki teh cium leungeunna tuluy simpen dina mun-munan urang bari menta hambura bapak hamburanya mama rek idit ka pasar mudah-mudahan lengkah sampean mama kepat dua pandangan mama cing menang barokah ti Allah hampura bapak mama sok nyokot duit bapak teh bebeja gede eta teh ganjaranna teh ditingali ku budak teh aluh si mama meuni sae nyarios si mama meuni sopan kasih bapak gitu jadi kolot teh cing jadi contoh anu hade salaki cicing buru-buru asongan susu pak teu lah ieu aya susu sok bapak ras bapak mangga mama da ieu oge anteh ya bapak jang bapak sok atuh bapak teras bapak mangga mama cek si bapak teh mama ieu teh susu jeung teh hungkul mana atuh opieunana contoh asongkeun opieun gitu opieun mah asongkeun we diri urang bapak kusabab opieun mah engke dibungkuskeun ayeuna mah nu aya we atuh bikeun diri mama ka bapak gitu tiap poe teh cing alus kacaroge meh jadi naon meh jadi contohun induk barudak urang insya Allah tapi dah insya Allah ieu mah ibu-ibu sarolehah sadayana amin ya Allah ya rabbal nu katilu budak nu soleh teh teu leupas dina doa nu jadi indung bapak akidah kuat ku salat akhlak alus ku dicontohan kudu jadi indung bapana tapi kade tong poho ngadoakeun barudak da doa kolot manepi langsung ke Allah tanpa aya jarak antara manehna jeung Gusti Allah kumaha doana Rabbi habli minas doakeun barudak teh Bu teu bisa dai cenah ku bahasa Arab mah ku bahasa Sunda bae Allah mah maha mengetahui berbagai bahasa sok ku bahasa sorangan Gusti jadikeun ieu budak teh cing jadi budak anu soleh cing jadi budak anu sukses cing jadi budak anu ngabakti cing jadi budak anu kabanggaan kolot cing jadi dan lain sebagainya naon sababna ari ucapan kolot mah boro-boro doana ucapanana oge jadi doa saucap nyata saceduh metu saucap nyata mata kade tong bohong ngadoakeun ka barudak urang da boro-boro ngadoakeun barudak ngadoakeun keluarga oge bukan hanya budak urang salaki urang didoakeun gawena salaki urang didoakeun kahirupanana eta teh bakal ngarubah jadi kahadean jang urang amin atuh dikabul eta teh dai dikabul geuning abdi ngadoa wae anger budak teh kitu wae berarti doa abdi teh dikabul lain henteu tapi acan da ari ngadoa mah kudu dibarengan ku kasabaran naon sabab sabar nu ngajadikeun urang tepi ka Allah dikabulkeun doa teh ku sabar ari dikabulkeun mah pasti da Allah mah bakal syaratna kudu ngadoa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun lamun aya nu nanyakeun ka kami ya Muhammad bejakeun kami teh deukeut lamun maranehanana ngadoa ka kami doa-doa maranehanana dikabulkeun ku kami lamun maranehanana iman ka kami hirupna bener maka maranehna bakal menang keberuntungan bakal menang kebahagiaan keselamatan dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal mata tong poho ngadoakeun budak tuluy barengan ku kasabar tos doa anu kuat tos sabar nu dilakukeun maka lobakeun menta hambura ka indung bisi da kolot oge anu curhat ka pribados Kang Dai amalan-amalan Kang Dai tos diamalkeun ngadoa mah tiap waktu sabar mah tiap saat ngana budak teh kitu wae ku abdi ditanya ari ibu jeung bapak orang tua araya keneh aya osok menta hampura langka da jauh apan boga HP tara tah ieu meureun anu can dikabul doa ibu ka Allah jang budak teh boa-boa masih kene boga kasalahan ka indung bapa matak lobakeun menta hambura ka kolot
Mamah bapak budak abdi teh kurang kumaha ieu teh didoakeun mak didoakeun abdi mah sabar nyang hareupanana tapi anger kieu wae bilih abdi kapungkur ngagaduhan kelepatan ka bapak sareng ka mama nyuhunkeun dihapunten kitu tugas urang mah amin atuh insya kumaha cenah Kang lamun kolot abdi geus maot datangan pa kuburanana doakeun kolot-kolot urang nu geus teu araya minimal malam Jumat doakeun kolot-kolot urang teh naon sabab malam Jumat mah kolot-kolot urang teh sok ngadatangan imah urang tuluy eta kolot urang ningali kondisi keluargana apakah barudak-barudakna sok ngadaroakeun atana pitara apakah barudak-barudakna sok maraca Al-Qur'an dikirimkeun ka manehna lamun eta kolot ningali barudakna keur ngadaroakeun keur maraca Al-Qur'an jang maranehanana eta kolot bungahna luar biasa tapi lamun kolot urang asup ka jero imah ningali budak-budakna lain ngadaroakeun lain maraca Al-Qur'an dikirimkan nu jadi kolot-kolotna ngadon ningali sinetron ngadon ningali Yusuf ngadon jejeretean di hareupeun ti kotok maka eta kolot urang nu malam Jumat datang ka imah urang teh balik kanan indit ka kuburanana ningali kondisi kuburanana lamun kuburanana eueuh nu ngurus sedih eta kolot urang tapi lamun kuburanana aya nu ngurus bunga eta kolot urang akhirna kolot urang angkat deui ka alam ruh ibu bapak kaum muslimin kade tong sabikeun kamu pohokeun indung bapak urang indung bapak urang teh melong ka urang teh nu ditingali ku kolot urang nu geus teu araya teh ieu teh nyaon ibu kondisi urang keur kieu urang keur ngaji siga kieu kolot urang teh nyarahun mata tong sabikeun kamu pohokeun kolot urang halo araya kene aya carita baginda Nabi jalan-jalan ke alam barzah di alam barzah patepang jeung bapak-bapak ditaros ku eta kanjeng Nabi wae bapak nah ari anjeun beut meunang kanikmatan kieu di alam barzah teh boga amalan naon ari anjeun cek eta si bapak amalan abdi mah teu sae-sae teuing ya Rasul ngan abdi boga budak anu soleh abdi mah boga budak anu rajin ibadah saha atuh budak anjeun teh wae bapak disebatkeun murang kalina akhirna pas pisan Rasulullah gugah kaesokan harina kaenjinganana ku Rasulullah ditepangan eta budak ditaros ku Rasulullah ka eta budak wae anakku semalam aku mimpi dengan ayahmu eta budak nanya kumaha kondisi kolot abdi ya Rasulullah justru abdi datang teh ka dieu rek nanyakeun anjeun boga amalan naon jang bapak anjeun da geuning katingali ku kami dina impian bapak anjeun teh menang saweran meuni loba dugikeun ka teu kawadahan nah ieu teh jadi aya saweran kieu keur nyarita teh halo araya kene karek TV mana bieu teh ngaji teh jadi kanjeng Nabi teh naros ka budak yen budakna teh boga amalan naon sehingga bapana menang kanikmatan ti Gusti Allah di alam bar cek eta budak kumaha jawabanana ya Rasulullah amalan abdi mah teu aya sanes setiap abdi beramal soleh rek salat rek ngaji rek maca Al-Qur'an setiap eta amalan abdi ku abdi dikirimkeun ka hadeanana ka bapak abdi nu aya di alam kubur subhan matak ibu lamun keur ngaji lamun keur salat lamun keur maca Al-Qur'an tong poho ka kolot nu tos teu aya sakali deui kitu mun urang rek ngaji teh Gusti abdi rek ngaji mudah-mudahan ieu niat abdi rek ngaji kahadeanana bukan jang abdi unggul tapi jang kolot abdi nu aya di alam barzah nepi eta teh urang sedekah Gusti abdi rek mere kahadean ka batur anu ngabutuhkeun mugia ieu kahadean abdi cing lungsur ka abdi ganjaranana oge ka kolot abdi nu tos teu aya bakal eta teh nepi percaya henteu dijawab percaya henteu kade bisa anu teu percaya ganjaran nepi kanu geus maot lamun teu percaya sok cobaan heula ibu maot kayak ku abdi dikiriman doa
Nepi atau nepi henteu. Da cek abdi mah nepi, da abdi mah tukang ngadoakeun nu maot. Dugikeun ka abdi mah tukang tawasulan, tukang jarah. Abdi yakin setiap doa-doa abdi dikabul. Setiap doa-doa abdi nepi ka jalma anu maot. Naon sababna? Sabab doa abdi terbalik deui ka abdi gitu. Sugan abdi ngadoakeun nu maot, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Eta doa eta balik deui. Hampura dai, ieu abdi doa nu bieu nu dikirim ku dai. Teu kitu. Teu balik deui berarti bener nepi komo ka kolot urang. Mudah-mudahan ieu pangajian cing jadi doa jang kolot, jang budak tinu jadi kolotna, jang budak tinu jadi jamaahna nu are di dieu. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun ieu budak nu ulang tahun, cing sehat lahir batina, cing panjang umurna, cing tebih balaina, cing selamat dunia akhiratna, berguna bagi nusa bangsa jeung agamana, hormat tilawah kana janten ibu ramana, taat jeung patuh turut ka Allah jeung ka Rasulna. Umumna budak-budak urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu teh namina teh budak teh naon ngaranna teh euy? Raina Az-Zahra. Raina. Eta. Raina Az-Zahra. Raina teh teh hartina teh raja, lamun pakena awewe jadi ratu. Raina teh hartina teh ratu. Az-Zahra hartina teh yang bersih, yang bening, yang suci, yang beruntung, yang kaya dan raya. Amin atuh. Ya mudah-mudahan ieu budak ngaran oge alus cing jadi doa anu alus. Kitu dari ngaran mah doa Bu, mata ngaranan budak teh cing alus. Ieu Raina Az-Zahra. Yang boga budak lahir asar. Terus ieu poe Rebo lahirna teh indungna badana Jumat diaranan Sarboa. Lahir subuh poe Ahad jam 5 diaranan Zuhadma. Nah naonan gitu. Komo enak mah ngaran budak teh perpaduan ngaran kolot. Ngaran bapana Abbas, ngaran indungna Kokom budakna. Anger we jelema mah itu basku. Mata ngaranan budak teh cing alus. Nama adalah doa. Mudah-mudahan ibu budak cing jadi ratu anu membersihkan jiwa dan raganya, memberikan kebanggaan untuk keluarganya. Ibarakatimil Quran. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu tos asar ya. Tos asar ibu bapak, ustadana tos ka dieu teh can? Acan. Mun atos mah sok mesian terang. Tacan dongkap, tapi ieu asar tos dongkap. Urang niat heula supados urang tidak termasuk jalmi anu ngalalikeun kana salat. Sok tuturkeun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu salati waqti asri lillahi ta'ala. Niat abdi ngahormat datangna waktu salat asar karena Allah Ta'ala. Jadi tongiluan eta nama. Saur Imam Syafi'i cing saning jalma anu terbentur dua kewajiban dina waktu nu sarua maka aya rukhsah di antarana. Bereskeun kewajiban nu keur disorang, tuluy geus beres, lanjutkan kewajiban berikutna. Hartina urang teh ayeuna teh kabentur ku dua kewajiban. Ngaji kewajiban, salat oge kawajib dina waktu nu sarua jam 3:30. Maka bereskeun heula ngaji tuluy we salat. Tapi saumpami ustadnana diperkirakan datangna jam 4 atau napi jam 4:30 eta nu matak ngajadikeun urang bakal moal salat asar. Maka salat heula salagi nungguan ustadnana datang. Kitu pikihna teh ece. Tong mentang-mentang ayeuna urang keur ngaji bereskeun heula ngaji. Kumaha lamun beresna tepikeun ka jam 6 pake ustadnana nyaritana. Halo. Sholat asar berarti kali 2 rakaat. Kade. Halo. Araya kene. Matak. Engke upami ustadana tacan dongkap. Sarolat asar heula. Upami tos dongkap urang taikeun. Terus bereskeun dibikeun ka jam 5. Gitu. Siap henteu? Tah ayeuna ieu aya naon ieu teh?
Oh aya santunan. Ieu sahibul hajat, sahibul bait bade ngayakeun santunan atos aya data-datana. Sajabina ulang tahun oge nya ieu teh bade santunan ka murang kali yatim luar biasanya Pak Jaja. Ka murang kali yatim atana be ka nini-nini. Agni Azka, oh iya mah budak atuh. Dalam nini-nini mah ngaranna Odah Emoh Ici. Berarti mah budak. Ah, sekitar 37 luar biasa. Alhamdulillah. Ibu-ibu mudah-mudahan ya sohibul hajat cing barokahnya. Sada acan santunan abi rek ngabagi heula cai ah. Rek ngabagi cai ya. Ieu cai pesantren abdi ibu bapak bilih perogi ieu cai. Ieu teh cai alkalin anu ngagaduhan pH 9,8 sami sareng air zam-zam. Jadi lamun ibu areueut ieu insyaallah moal haus. Ieu teh cai alkalin ibu, cai anu tiasa mendetoksifikasi penyakit dina awak, ngaluarkeun penyakit dina awak, ngaluarkeun racun dina awak. Lamun eueut ieu insyaallah bakal sarehat, anu teu sehat oge anu teu damang bakal daramang. Amin atuh. Sababiah areueut ieu. Tah ieu teh manfaatna ieu dangukeun. 1, membuang racun dalam tubuh. Dina awak urang teh aya racun ibu-ibu, bapak-bapak. Seueur teuing tuang nu amis-amis numpuk racun, jadi we penyakit ngaranna diabetes. Lamun ka seueuran teuing mam nu gurih-gurih numpuk racun, jadi we penyakit ngaranna kolesterol. Tah upami eueut ieu moal diabetes, moal kolesterol bakal daramang. Amin atuh. Melawan infeksi teh asupna kuman jeung virus kana awak nu ngajadikeun urang bakal gering. Tah eueut ieu moal aya infeksi nu asup bakal sehat. Memperbaiki organ tubuh yang rusak. Apabila ibu bapak organ tubuhnya paburisat dirapihkeun ku ieu. Menyehatkan jantung, tah ibu-ibu garu jantung. Oh, henteu mah maot atuh. Menyehatkan kulit, wajah dan mata. Mengatasi berbagai masalah kulit di wajah seperti jerawat, balas bogo, kokoloteun, lepet, karijut, kusam, geuneup. Tuh, ya berarti cocok yang nini-nini ya. Nini-nini apabila nini kulitnya lalenyet, maka nini upami eueut ieu nini akan cangker kembali ya. Tidak akan lalenyet. Artinya upami nini eueut ieu bakal bertahan ke nini-niniannya ya. Mencegah sakit sendi, peragi nyeri awak, memperbaiki gangguan kesuburan, memperlancar BAB dan sistem pencernaan, mengobati kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal, liver, diabetes, asma, kolesterol, kurang darah, darah tinggi, menormalkan gula darah, darah kental, menambah tenaga, mengurangi stres. Wah, seueur pisan manfaatna hoyong. Eta arek ka mana? Hei, arek ka mana? Arek ka mana? Oh, arek sarolat lah. Halo? Ieu teh cai teh ibu-ibu, cai obat lain cai doa. Nya, upami ibu beramal jariah 20.000, insyaallah ieu teh jang masjid abi teh keur butuh du. Heuh bener eta. Keur nyieun masjid abi teh. Nya, pasantren keur nyieun santri abi teh ayeuna teh alhamdulillah taharus binikmat. Nambe aya 800 sarolat teh di aula can boga masjid, ayeuna teh keur ngabangun masjid. Mudah-mudahan cing barokah amin atuh. Mata upami ibu berjariah ka dieu 20.000 na jadi masjid, caina jadi obat. An omat tong dicampur jeung cai biasa nya. Sabab imah cai obat. Insyaallah eueut ieu bakal daramang sadayana. Nya 20.000 na jadi jariah, caina jadi obat. Ibu-ibu, halo, anu bade mangan untuk kudu atuh maksanya, anu bade mangan untuk sawios. Niatanana naon tadi? Jariah. Entong niat meuli, dari niat meuli mah mahal. Cai alkali sageungkeun 200.000, cai jam-jam sageungkeun 400.000. Abdi mah mirah da tidak diperjualbelikan ke umum. Nya, ieu mah kanggo jamaah nu penting calalager. Nya, insyaallah nu bade mangan untuk sawios sambil manggil murang kali yatim piatu anu bade mendapatkan santunan di keluarga besar. Mangga ari pajaja mah bade bersedekah, ari urang mah beramal jariah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada ditaikeun sadayana? Ada ditaikeun sadayana Pak Jaja? Oh di dieu sok. Mangga murang kali anu terdaftar di santunan kanggo kapayun.
Mah disebatan. Ku abi diserangan ku sholawatan. Ya Rasulullah. Mangga kapayun kersana jang agni Salamun alaik. jang agni agak bari. Ya Rafi'a Ibuna Ibu Eni. syani wa Kedua. daraji adfata ya Kajang jirata agni tuh saya. al-alamin. Teras Dimas Pratama. Dimas Pratama. Upami Cahaya. Intan Biduri. Intan Biduri. Ya Rafi'a Dimas Pratama. daraji adfata ya jirata Teras Saiful Fahmi. Saiful Fahmi. Ya uhailal judi wa Teras Muhammad Arif. Muhammad Arif. Lutfi Fajar Nugraha. Lutfi Fajar Nugraha. Wal hasani nahnu bi qaumi bi sakanu Hasbi Azhar Nugraha. Rai Raka ieu. Kapayun. Ya Rasulullah. Teras Satria Aditya Pratama. Ya Rafi'a syani wa daraji adfata ya jirata al-alamin. Lutfi Sarang Hasbi. Mangga kapayun. Teras Satria Aditya Pratama. Satria Aditya Pratama. Nabi Sidanan Nabi Sidanan Fajri Ardian Saputra. Sidanan Nabi Masih keneh ibuna Sidanan Ai Mariati. Sidanan Mangga kapayun. Nabi Sidanan Nabi Se Abdul Qadir Al-Zailani Habibin Nabi Di Dusun Bojo RT hiji RW 3. Qadir Al-Zailani Habibin Nabi Teras Rahmi Yulianti di Dusun Cibogong. Nabi Allah 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 Sidanan Nabi Tasya Najwa Sabila. Nabi Tasya. Nabi Allah Allah Tasya Allah di Cibogong. Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Teras Rio Riswara ibuna Wibin Wirangan di Dusun Cisitu. Cisitu. Nabi Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Ayana Teras Jang Febri di Dusun Cisitu. Jang Febri. Teras Imas Febrianti ibuna Tarmini di Cisitu. Ya Taiba Ya Taiba Ya Rijal Maulana di Dusun Sukasari. Rijal. Satrasna Muhammad Gias Ibadillah di Dusun Patenggeng. Gias di Dusun Patenggeng. Ya Ali Ya Nabi Gina Nur Fadilah Ajahra ibuna
Ibu Iis di dusun Cisepan. Masdarul Di dusun Cisepan. mawaib yang tura Denita Marsalwa Putri Salsabila di dusun Talingku. Afdalul gilmana Afdalul gilmana Afdalul gilmana Ya Taibah Ya Taibah Ya Teras Hanafi Jawad Sanim di dusun Talingku. Anissa Najmiatul Fitri di dusun Sukasari. Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Raihan Sumitra di dusun Cibogor. Cibogor 2. Ya Habibi salam alaika salam alaika Irmansah Ibuna Ibu Cici dusun Cibogor 2. Ahmad ya Habibi Usepiana Ramana Bapak Dodo di dusun Cibogor 3. Dusun Cibogor 3. salam alaika Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa Sandi sallim Khairuddin Allahumma salli Ligina ala Cibogor 3. Muhammad Ya Sami Rabbi kene putra salli Bapak Dodo. alaihi wa sallim Allahumma salli ala Yayang Lika Muhammad di Ya Rabbi Cisitu. salli alaihi wa Yayang Lika. sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim In kila jurtum bima rajatum Ya Apipah Ajahra di dusun Cibogor 1 Ibu Ani. Apipah Apipah Ya Cibogor 1. Gilang Setiawan di dusun Sukasari. Gilang Setiawan. Nur Triani Ningsi di dusun Panenge. Marsa Apriani di Cibogor 1. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Suci Neng Suci di Cibogor 2. Neng Suci. Ya Bagas Aditya di dusun Patenge. Bagas Aditya. Bagas Aditya. لولاك يا جينة الوجود ما طاب عيسي Aisyah di dusun Cisitu. ولا Aisyah. ترممت في صلاتي ولا Aisyah. ركوعي ولا سجودي ولا Jahdan di dusun Cisitu. Ibuna Ibu Rodiah. Rai Raka Sareng Gaswan. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Iwan Hermawan dusun Cibogor 2. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Gino Alvaro di dusun Sukasari. Ibuna Ibu Lia Rosmawati. Mangga. Gino atau segitu nu teu acan mangga Pak Allah.